Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 30. Wala Buddha jeung misti li talibil ilmi pikeun jalma anu nyuprih ilmu misti minal mudzakarati tina mudzakarah, diskusi gitu nya. Wal munadzarati jeung tina munadzarah, debat. Wal mutarahati jeung tina mutarahah, saling nanya gitu. Fayambagi atuh peryogi naon ayyakuna, yen bukti itu naon mudzakarah jeung munadharah jeung mutarahah teh kitu nya. Bil insofi eta tetep tetep sartana adil gitu, insof adil gitu. Wa ta'anni jeung sartana rintih gitu. Wa ta'amuli jeung sartana mikir-mikir. Wa yataharraza wa jeung peryogi naon aya taharraza gitu takdiranana. Yen ngaraksa itu si talibul ilmi anisyagbi tina ribut gitu, rusuh gitu, ricuh. Fa innal munadzarata dasa estuna munadzarah wal mudzakarata jeung mudzakarah teh musyawaratun, eta teh musyawarah. Wal musyawaratu bari ari musyawarah innama takunu eta pastina bukti itu musyawarah tawa itu musyawarah listikhrajis shawabi eta tetep pikeun ngaluarkeunana kabeneran. Wadzalika jeung ari itu ngaluarkeun kabeneran istikhrajus shawab teh innama yahsulu eta pastina hasil itu istikhrajus shawab bita'amuli eta tetep sartana mikir-mikir gitu. Wa ta'ani jeung sartana rintih. Wal insofi jeung sartana adil gitu. Wala yahsulu jeung moal hasil naon zalika itu istikhrajus shawab itu ngaluarkeunana kabeneran bil ghadabi sartana sifat ambek gitu, aya amek-amekan. Wasyagbi jeung sartana rusuh. Fa in kanat tuluy lamun mah bukti naon niatuhu niatna itu si talibul ilmi minal mubahasati, nah, niatna teh minal mubahasati tina ngabahas ilmu gitu. Niat tina ngabahas ilmu teh ilzamal khosmi gitu, kana ngilangkeunana naon kana ngelehkeun gitu nya, ilzam teh. Ilzamal khosmi kana ngelehkeunana musuh. Wa qahrihi jeung maksana itu musuh gitu. Lamun niat nanti ngabahas ilmu teh ngelehkeun musuh atawa maksa ka musuh gitu. La yahillu tah teu halal gitu. Itu niat tina ngabahas ilmu teh gitu. Wa inna ma yahillu jeung pastina menang atau halal naon zalika itu niat ngabahas ilmu teh, ngabahas ilmu teh li izharil haqqi gitu. Pikeun ngadzahirkeunana kabeneran gitu. Titik wat tamwihu jeung ari nyalirukeun wal hailatu jeung ari ngahelah gitu. Lata juzu eta teu meunang itu tamwiyah atau hailah fiha dina itu munadzarah gitu, teu meunang.
illa idza kana angin di mana-mana bukti naon al khosmu tawa saha al khosmu musuhna muta'annitan eta anu neangan kasalahan la toliban lain eta anu neangan lil haqi kana kabeneran. Nah, gitu. Wa kana jeung bukti saha Muhammad bin Yahya Imam Muhammad putra pamegetna Yahya idza tawajjaha eta di mana-mana madep gitu yang hareup alaihi ka itu si Muhammad bin Yahya naon al ashkalu pirang-pirang muskilat gitu perkara anu susah hese gitu walam yahdur bari teu hadir hu ka itu Syekh Muhammad bin Yahya naon al jawabu jawaban yaqulu tah ngucap itu Syekh Muhammad bin Yahya gitu lahu ka itu si jalma anu nanya ka itu si Sa'il teh ya ma alzam tahu lazimun wa ana fihi nadhirun kana ucapan teh kana ucapan ma alzam tahu lazimun wa ana fihi nadhirun ma ari perkara alzam ta anu ngamistikeun anjeun hu kana itu ma lazimun eta teh misti nah wa ana bari ari kuring fihi dina itu ma alzam tahu teh nadhirun eta anu mikir-mikir gitu wa fauqa kulli dzi ilmin jeung eta tetep saluhureun jalma anu boga ilmu alimun ari aya anu leuwih boga ilmu gitu ari aya anu leuwih ngarti wa faidatul mutarahati jeung ari faedahna mutarahah wal munadzarati jeung ari faedahna munadzarah aqwa eta teh leuwih kuat min faidati mujarradit takrori gitu tinimbang faedah ngewungkulna ngabulak-balik gitu li anna fihi lantaran yen saestuna eta tetep dina itu mutarahah atawa munadzarah teh ya gitu. Tikroron ari aya ngabulak-balik gitu tikroron ari aya ngabulak-balik wa ziyadatan jeung ari aya tambah-tambah gitu kila wakila jeung dicarioskeun naon mutarahatu lapad mutarahatu saatin ari ngamutarahah sa jam sasaat gitu khairun eta teh leuwih alus min takrori syahrin tinimbang ngabulak-balik sabulan lakin idza kana tatapina di mana-mana bukti itu mutarahah teh ma'a munsipin eta tetep sartana jalma anu adil salimit tab'i tur anu salamet watekna gitu wa iyyaka jeung kahade anjeun wal mudzakarata sartana mudzakarah ma'a muta'annitin sartana jalma anu neangan kasalahan ghairi mustaqimit tab'i anu teu bener watekna gitu teu lempeng watekna fa inna tabi'ata da saestuna tabi'ate musarriqatun eta teh anu sok maling gitu maling karena kebiasaan orang karena watek orang gitu. wal akhlaqo jeung saestuna akhlak teh muta'addiyatun eta anu sok ngelewatan batas gitu wal mujawaratu jeung arina tanggaan teh musiratun eta anu napakan gitu tanggaan jeung saha gitu eta mah tak napakan ka urang gitu wa fi syi'ri jeung eta tetep aya dina hiji syair
wa fi syi'ri jeung tetep dina syairan alladzi anu dzakaro anu nyaritakeun hukana itu ladzi saha Khalil bin Ahmad Syekh Khalil bin Ahmad fawaidun ari pirang-pirang faedah kasiratun anu loba gitu. Kila dicarioskeun naon al ilmu lapad al ilmu ari ilmu teh min syartihi eta tetep tina syaratna ilmu liman pikeun jalma khodama anu ngahidmah ieu man hukana itu ilmu ayyaj'ala arien ngajadikeun itu ilmu annasa ka jalma-jalma kullahum tegasna maka sakabehna jalma-jalma khodama kana yen ngahidmah itu ilmu atau eta yen ngahidmah itu ilmu huka itu si man khodamahu teh wayam bagi jeung peryogi li talibil ilmi pikeun jalma anu nyuprih ilmu naon ayakuna yen bukti itu si talibul ilmi teh muta'ammilan eta anu mikir-mikir fi jami'il auqati dina sakabeh pirang-pirang waktu itu dina sakabeh mikir-mikir fi daqaiqil ulumi dina lemes-lemesna pirang-pirang ilmu dina rincian-rincianna pirang-pirang ilmu gitu. Wa jeung peryogi pikeun talibul ilmi naon ya'tada yen ngabiasakeun itu si talibul ilmi zalika kana itu muta'ammilan gitu. Nah, itu mikir-mikir teh fa inna ma yudraku da pastina dipanggihan naon adako iku fa inna ma yudriku da saestuna da pastina manggihan itu talibul ilmi adako iko kana lemes-lemesna ilmu kana itu lemes-lemesna ilmu gitu. Kana rincian-rincian ilmu bita'amuli ku mikir-mikir gitu. Walihada jeung karna ieu kila dicarioskeun naon ta'ammal lapad ta'ammal kudu mikir-mikir maneh tudrik tah bakal manggihan maneh gitu. Wala budda jeung misti deui minat ta'amuli tina mikir-mikir qoblal kalami dina samemeh ngomong gitu. Hatta yakuna sahingga yen bukti itu kalam teh sawaban eta anu bener fa inna kalama da saestuna kalam kasahmi eta tetep sapertikeun jamparing kitu nya fala budda atuh misti itu min takwimihi tina ngalempengkeunana tina ngabenerkeunana itu kalam bita'amuli ku mikir-mikir qoblal kalami dina samemeh ngomong hatta yakuna sahingga yen bukti itu kalam teh musiban eta anu ngeunaan atau eta anu bener gitu. Ngeunaan lah gitu. Wa qala jeung ngadauh qail fi usulil fiqhi dina masalah usul fikih hadza ari ieu ta'ammul ieu mikir-mikir teh aslun eta teh pokok eta teh asal kabirun anu gede wa huwa jeung ari itu aslun kabir teh ayakuna eta yen bukti naon kalamul faqihi omonganna jalma anu ngarti fikih gitu al munadziri anu munadzarah bita'amuli eta tetep sartana ku mikir-mikir kila dicarioskeun naon rasul akli lapad rasul akli ari pokokna akal teh ayyakuna eta yen bukti naon al kalamu kalam bit tasabbuti eta tetep sartana teguh gitu. Wa ta'amuli jeung sartana mikir-mikir qala ngadawu saha qailun qail usika kana lapad usika
usi ngawasiatkeun kuring ka anjeun fi nazmil kalami dina nyusunna itu dina ngaruntuykeunana kalam bi khamsatin kana 5 gitu. Kana 5 perkara. In kunta lamun mabukti anjeun lil musi ka jalma anu ngawasiatan asyafiqi anu welas itu mutian mutian eta anu turut gitu la tag falan atau fulan la tag falan ulah poho saestuna anjeun sababal kalami kana sabab kalam wa waktahu jeung kana waktuna kalam wal kaifa jeung kana kumaha sipatanana kalam wal kama jeung kana ukurana sabaraha ukuranana kalam gitu al makana jeung kalimana tanya tempat na kalam gitu jami'an kalawan sakabehna sababul kalam waktu kalam kumaha kalam gitu sipatanana kalam teh kaif teh terus ukuranana kalam tempatna kalam wa yakuna jeung yen bukti itu si tolibul ilmi mustafidan eta anu naon ngalapaedah fi jami'il auqati dina sakabehna pirang-pirang waktu kieu nya wal ahwali jeung dina sakabehna pirang-pirang tingkah min jami'il ashkhasi ngalapaedah min jamil ashkhasi ti sakabeh jelema qala ngadawu sah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al hikmatu kana lapad al hikmatu ari hikmah teh wallatul mu'minina eta teh barang leungit gitu ya barang leungitna jalma mukmin aina wajada di mana wae manggihan itu si mukmin hakana itu hikmah akhadha tah nyokot itu mukmin hakana itu hikmah waqila jeung dicarioskeun naon khuzma sofa cariosan lapad khuzma sofa khuz kudu nyokot anjeun makana perkara sofa anu bersih ieu mah wada jeung kudu ninggalkeun anjeun makana perkara kadaro anu kotor ieu mah wasami tu jeung parantos nguping kuring asyaikho kahiji syekh al imama anu janten imam al ajala anu agung al ustadza Fakhruddin al Kashani eta Ustad Fakhruddin al Kashani gitu yaqulu bari ngucap itu syekh kanat kana lapad kanat bukti saha jariyatu Abi Yusufa jariyah gitu. Na Abi Yusuf rahimahullahu taala amanatan eta teh jadi amanat jadi titipan lah gitu inda Muhammadin disandingan Syekh Muhammad faqala terus ngucap itu Syekh Muhammad lah ka itu jariyah hal tahfadina kana lapad hal tahfadina nahana lar anjeun fi hadzal waqti dina ieu waktu min Abi Yusufati Abi Yusuf gitu. Nalar fil fikih dina masalah fikih syai'an kana saperkara
Qalat ngadauh itu si Jariyah, la henteu teu nalar kuring, illa anahu angin saestuna itu Syekh Abi Yusuf kana eta bukti itu Abi Yusuf yukariru eta sok ngabulak-balik itu Abi Yusuf wa yaqulu jeung ngucap itu Abi Yusuf Sahmud Dauri sakitun kana lapad Sahmud Dauri sakitun. Sahmud Dauri ari bageanana anu muter, sakitun eta anu gugur gitu. Fahafadho tuluy we apal itu Syekh Muhammad dzalika kana itu kawal min hati itu Jariyah. Wa kanat jeung bukti kalakuan jeung tingkah gitu. Muskilatan eta anu hese ala Muhammadin ka wakanat jeung bukti itu kalakuan itu non nya itu masalah teh gitu. Muskilatan eta anu jadi muskilat ala Muhammadin ka Syekh Muhammad gitu. Fartafa'atul leungit gitu. Naon iskaluhu kaheseanana itu Syekh Muhammad bihadhil kalimati ku ieu kalimah anu diucapkeun ku si Jariyah teh ya. Fauli ma atuh dikanyahokeun naon annal istifadata yang saestuna ngalapaedah teh mungkinatun eta teh anu kongang min kuli ahadin ti saban-saban hiji jalma oge gitu. Ti anu mana wae jelema oge kongang. Qala ngadawu Abu Yusuf Imam Abu Yusuf hina qila dina mangsa dicaritakeun lahu ka itu si Abi Yusuf naon bima adrokta cariosan bima adrokta bima ku perkara naon adrokta manggihan anjeun al ilma kana ilmu. Qala ngadawah itu Abi Yusuf mastangkaftu kana cariosan mastangkaftu henteu pernah nyegah kuring minal istifadati tina ngalapaedah wa ma bakhil tu jeung teu pernah koret kuring minal ifadati tina mere paedah gitu. Tina maedahkeun gitu. Waqila jeung dicarioskeun deui Ibnu Abbas kagungan Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Naon bima adrokta cariosan lapad bima adrokta bima ku perkara naon adrokta manggihan anjeun Ibnu Abbas al ilma kana ilmu gitu. Qala ngadauh itu Imam Ibnu Abbas sa Ibnu Abbas ini Imam Ibnu Abbas manggihan kuring gitu kana ilmu teh bilisanin gitu kulisa bilisani saulin kulisana jelma anu lobananya gitu. Wa qalbi akulin jeung ku hatena jalma anu loba mikir gitu. Wa inna masumia jeung pastina dingaranan saha talibul ilmi jalma anu nyupri ilmu matakulu kana ngaran matakul. Jadi baheula mah talibul ilmi teh sok dingaranan teh matakul. Tadi ngaranan talibul ilmi kana ngaran matakul li kasrati ma karna lobana perkara yakuluna anu ngucap itu talibul ilmi fi zamani dina zaman al awali anu awal matakulu cenah gitu fi hadhil mas'ati kana lapad ngararucap kana lapad matakulu fi hadhil masalah sok ngararucap kitu makana naon takulu ngucap anjeun fi hadhil mas'ati dina ieu masalah lah gitu. Jadi seueur bertanya lah gitu intina mah. Wa inna ma tafaqaha jeung pastina jadi ahli fikih saha Abu Hanifah ta Imam Abu Hanifah bikasratil mutarahati ku sabab lobana mutaraha wal mudzakarati jeung ku lobana mudzakarah fi dukanihi di tokona itu Abu Hanifah hina kana dina mangsaning bukti itu Imam Abi Hanifah bazzajan eta tukang dagang lawon gitu.
Fabihadza tuluy ku ieu lamu dikanyahokeun naon anna tahsilal ilmi yen saestuna ngahasilkeun ilmu wal fikih jeung fikih yajtamiu eta bisa pakumpul itu tahsilul ilmi wal fikih ma kasbi sartana kasab tuh bisa wae nya ari nu bener payeng mah parang kongang gitu jeung mayeng jeung bener-bener gitu. Wakana sarang bukti sa Abu Hafsin Al-Kabiri nyata sa Abu Hafsin Al-Kabiri Syekh Abu Hafs Al-Kabir yaktasibu eta sok kasab nyangan rizki gitu itu Syekh Abu Hafsin wayukariru jeung sok ngabulak-balik ilmu wayukariru jeung sok ngabulak-balik itu Syekh Abu Hafsin al-uluma kana pirang-pirang ilmu gitu. Paingkana tuluy lamun mah aya la buddha eta mistil tolibil ilmi pikeun jalma anu nyupri ilmu minal kasbi tina kasab lina faqatin pikeun napakoh lina faqati alihi pikeun nganapakohan keluargana itu si tolibul ilmi wa ghairihi jeung liana itunya gitu. Fal yaktasib tak kudu kasab itu si tolibul ilmi wal yukarir jeung kudu ngabulak-balik ilmu nah, itu si tolibul ilmi gitu. Wala yaksal jeung ulah wala yaksal wala yaksal jeung ulah kedul itu si tolibul ilmi walaisa jeung henteu li sahihil badani eta tetep pikeun sehatna badan wal akli jeung sehatna akal naon udzur gitu. Fitar kita alumi dina ninggalkeunana ngaji itu ta'alum untuk ilmu wa tafaquhi jeung nyuprih pakih gitu. Fa innahu da saestuna kalakuan jeung tingkah layakunu itu eta teu aya gitu sahab koru anu leuwih pakir min Abi Yusuf tinimbang Abi Yusuf gitu anu leuwih pakir Abi Yusuf ge nyuprih ilmu we ngabulak-balik ilmu gitu rohima muga ngarahmatu ka itu Abi Yusuf saha Allah Gusti Allah taala bari nyata ngahaja luhur Allah walam yamna bari teu nyegah itu Abi Yusuf walam yamna bari teu nyegahu ka itu Abi Yusuf naon zalika itu kapakiran gitu minata fakuhi tina ngalap kapakihan gitu minata fakuhi tina ngaji ilmu fikih gitu. Famang atau arisaning jalma kana eta bukti lahu eta tetep bogana man naon malun harta kasirun anu loba fani ma atuh duka cidahadena naon almalu harta as-solihu anu alus gitu lirrajuli pikeun lalaki as-solihi anu soleh gitu.